inget tuh sih spidol ieu anu sok dipake si Ibra jeung ngaheurean si Bima. Ibra wae kemauan aja naon sih. Masih garande. Ngali itu heureuy wae. Ingat kana teris gara-gara ieu arong dihukum piket saminggu. Oh, inget. Pasti anak-anak UG. Alah, ieu mah bandarna. Bandarna. Ide. A few moments later. Meanwhile, Tadi ibu mendakan make up di napot, iya nu saha? Hukuman, iya naku ibu disita, terus aranjeun piket di kelas saminggunya. Ya bu. Iya tuh pengen selamat si Ibra. Si Ibra sok jadi wae teh boga eta. Bim bilang udang disita udah buru eta banget enak lagi tuh tinggal ya saya saatnya istirahat. Nuju naon ari ibu? Nuju ninggalan kieu eta mah. Bu, tos ti marana? Terus jajan. Sarang dikeula. Ngomong-ngomong, Arajan pada diajar ke sekolah ke mana? Abi mah ka Muallimin Al-Barik, Bu. Abdi mah bade ka SMK Indah Permata, Bu. Abdi mah bade ka SMA Mati Rasa, Bu. Aya di Jalan Harapan. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kararosong kamarana. Duka Bu, data tadi ge trio eta mah data aya. Bu, Bima, Ibra, sareng Areka tadi hari wae. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain.
Awas jatuh. Geus matot tadi di kelas hareureuy wae deui. Nya, kumaha? Sok aya mah di luar, tong ngeureus pelajaran ibu. Gara-gara maneh, Bra. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Tuh kan pengecahan kelas. Bukan gitu kumaha? Terkenal. Sayangnya, dadah. Abi Bu. Kak, oke, sekolah dulu ke mana? Tengok orangnya bingung. Barudak, sing ingat pesan ibu. Diajar teh lain pisan tapi pikir kehidupan. Atur nuhun sadayana. Sakali deui ulah sieun gagal. Gagal teh bagian tidak diajar. Dinten ieu panginten jadi dinten nu paling berat keur urang sadayana. Dinten nu kudu ngucap pamit di tamat. Di jalma-jalma jeung ti kenangan nu geus jadi bagian hirup urang. 3 tahun waktu nu kalasa gancang pisan. Tahun-tahun nu dieusi ku seuri, ku tangis, ku tugas jeung ku carita nu moal leungit ku waktu. Unggal isuk, suara bel asup, suara tawa di kelas, rebutan tempat di kantin, nepi ka nyumput dahareun di jero kelas. Ayeuna kabeh ngan ukur bisa dicaritakeun deui, jadi kenangan endah di jero hate. Babaturan nu baheula anu ukur kenalan ayeuna jadi seperti dulur sorangan. Guru nu baheula sok mataksieun ayeuna jadi jalma nu pangtulusna ngadoakeun urang supaya Ingat teu waktu kahiji urang asup ka sekolah ieu, sadaya karasaannya loba hal nu can dipikawana, tapi laun-laun tempat ieu ngubah jadi imah kaduakeun urang. ayeuna urang kudu lengkah ninggalkeun tempat nu geus pinuh ku kenangan. Aya rasa bunga tapi aya oge rasa sedih sabab waktu teu bisa balik deui. Kadang hayang bisa ngulang deui, ngomong hatur nuhun leuwih sering ka babaturan nu salawasna aya, ka guru nu teu ngungsi bosen ingetan. Urang moal deui bareng di kelas nu sarua, tapi kenangan ieu bakal salawasna hirup dina unggal sedih, unggal foto, jeung unggal lagu nu kungsi urang dengekeun bebareng. Sampai patepang deui di mangsa anu bakal datang.